dilahirkan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anu insyaallah ngabahas mialing kasih dilahirkan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ku pamirsa mubalik hari sim kuring mah mubaligan baringan tosan lamun dahar aya nu dipikaresep aya anu teu pati dipikaresep ari barang dahar mah ceuk dina ilmu Islam utamana payunkeun anu dipikaresep heula nu selera jeung urang ke pangkerkeun anu teu pati dipikaresep ngarah naon ngarah teu loba teh nu di dahar dawarat manten kudu dipikaresep jadi anu teu pati dipikaresep di dahar dawarat manten kudu dipikaresep tapi ari mubalik mah payunkeun anu teh diantos-antos ke lamun sim kuring dipengker lungsur mubalik nu dipayun da teh dipekaresep baralik tapi insyaallah moal kita kurang ieu sakan tenahan sama eta teh urang ulin lanjut hadirin rahimakumullah murang kalih anu nembe lahir enggal keneh lahir nembe samingon sareng urang anu tos 70 tahun anu 30 tahun sami sadayana dikaluarkeunna teh ku Gusti Allah sakumaha dawuhan Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a maknana wallahu a'lam Allah nu ngaluarkeun aranjeun tina rahim-rahim indung anjeun anu barang gubra ka alam dunya la ta'lamuna syai'a teu boga nanaon teu nyaho kana naon-naon janten anu ngaluarkeun urang sadaya boh urang kalih anu nembe lahir tetapi urang anu parantos sepuh dikaluarkeun tina rahim sang ibu hakikatna ku Gusti Allah ngan ngalangkungan perantaraan pertolongan bidan pertolongan paraji hakikat nama ku Gusti Allah anu kurang biasa ditapakuran bayi dina kandungan nyambeuweuk dina goha poe dina guha anu rupa rek pindah ka alam dunya anu sakieu legahna ngalangkungan kana jalan anu sakitu leutikna lamun lain ku Allah orok teu pejet riang gorowah lamun liang teu gorowah orok pejet tapi kulantaran dikaluarkeun anak ku Allah orok teu pejet liang teu gorowah hakikatna ku Gusti Allah barang gubra ka alam dunya Allah ngajelaskeun la ta'lamuna syai'a teu nyaho nanaon sanajan anu kaditu bakal jadi profesor la ta'lamuna syai'a nu bakal jadi insinyur nu jadi bakal jadi sarjana la ta'lamuna syai'a
Adena cepa maman hari ini mangga bukti nilai. Mangga ngalih kanu yuk bahkan la ta'lamuna syai'an mereka ditunai dewasa nak bakal jadi profesor, bakal jadi sarjana, bakal jadi insinyur, la ta'lamuna syai'an teh nyahonna bahkan mereka beungharge la tamlikuna syai'an lamun dituluykeun teu mawa teu milikna naon ning ku Gusti Allah henteu dibacakeun la tamlikuna syai'an tengah milikna naon ngan ukur dicarioskeun teh dina Al-Qur'an la ta'lamuna syai'an teu nyahona naon sabab kabeladiana boga harta boga jabatan boga kedudukan akhirna akibatina boga ilmu boga kadituna boga jabatan boga penghargaan boga harta dengan ilmu. Orang tiasa ditapakuran lamun jama rek pibeung lamun jama barang gubrak ka alam dunya anu gugus di Allah di alam ajali bakal dibeug bakal dipinterkeun bakal jadi profesor tapi gubrak ka alam dunya teu boga teu nyahona naon bayangkeun lamun gubrak ka alam dunya geus jadi sarjana barang gubrak ke alam dunia geus bari jadi profesor jadi insinyur kawasna mau apa SD aja sakola atuh dewek hitung geus bisa boro-boro sakola lanjutan atanapi sakola perguruan tinggi geus jadi sarjana mau apa SD aja ku akibat teu boga nanaon nurek jadi profesor tan bisa nanaon diajar masak diajar ngitung atuh guru SD payu guru SMA payu boga gaji rada ngajar budak hariru sararea ku akibat la ta'lamuna syai'an terus nurek beunghar can mawana naon la tamlikuna syai'an teu ngamilikna naon tiasa dibayangkeun ku urang lamun jalma pi umureunana 60 tahunan stok ti Gusti Allah gubrak ka alam dunya manusia gubrak ka alam dunya pi umureunana 60 tahun yeuh beasna 60 tahunan jarum coklatna 60 tahunan ABC-na 60 tahunan sok ngadahar naon deui sebelahna 60 tahunan sok somrokna 60 tahunan sarimigna 60 tahunan wah bayangkeun ku saurangeun geus pinuh manten gudang heureun meureun boga anak 7 mangkane umurna 60 tahunan kabeh gudang ieu pinuh UBS 60 tahunan ku ABC 60 tahunan akibat daya nanawan kosong kene ieu mah ukuran 5 ka 7 teh asup we jam budak-budak
Oke kedua, nah bayangkan kurang sadaya. Lamun set gubra ka alam jaga segana puluh dibere stok daharunana nepi ka jam pudut jeung nginumna segala rupa 60 tahunan kawasna jama teh caricik ceuk nu boga kebon teh pangmasukeun di kuring pakaga jawabna teh kuring mah osok sote kuli macu butuh duit yang meuli beas ayeuna beas boga 60 tahunan atau sekalian meuli udud boga 60 tahunan tah ieu mah sekalian sebelah boga 60 tahunan itu kawasna caricik akibat can boga nanaon atuh jalma nu ka pasar nu ka sawah itulah Gusti dulu ka dituna Gusti Allah faja'alakumusam awa absor wa afidah kemudian Allah menanamkeun asam kana panguping wa absoro jeung kana paninga malah ceuk paraji dia mah di mana-mana ceuri budak teurik cipanonna ngalem geus aya cipanonna eta budak teh geus ningali teras jadi panonna cenah geus ngareweh kana naon kana sapiana tah budak teh tos tiasa nguping jaluk usah awak tama deui wa afidah dia bisa berpikir diajar ngitung diajar maca kadituna diajar matematika ilmu alam segala nungtung dulu iku Gusti Allah teh disayogi pek jang kabeungharan anjeun yang napakah anjeun yang keperluan anjeun Gusti Allah nyayogi lamun ceuk bahasa ayeuna mah nyayogikeun MSDA sumber daya alam Allah nyayogikeun naon nyayogikeun nu aya dina jero bumi pek lakum jang aranjeun waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Allah nu ngadama pikeun jare ma fil ardi naon aya di jero bumi pek jang jami'an sakabeh nu aya dina jero bumi teh pek jama anu pek susul tadiana tak eta tiasa ngamanfaatkeun tiasa nyayogikeun persediaan Gusti Allah anu tos disayogikeun Gusti Allah di permukaan bumi dina perut bumi kudu diudag disusul ku naon ku SDM garas kitu asa nguping SDM asa di balai desa ieu mah naon SDM teh sumber daya manusia jadi SDA bisa kagali naon nu aya di permukaan perut bumi biasa ka Korea kumanusa gumantung SDM sumber daya manusia lamun SDM na renah atuh beunangna teh secara sehat beunangna ge rendah kurang pangkalan nu aya nu dimanfaatkeun ku urang pangkalan tina jero bumi naon ayeuna paling-paling sampe naon deui cuuk cek urang Cikubang meureun taleus eta nu kalalasarna nu lemesna belut meureunna eta nu deet sumber daya manusia meureunan urang Sundageun wae meureun sumber daya pangabisa jeung kadaek jadi ngali kakayaan alam anu tos disayogikeun ku Gusti Allah gumantung kana pangabisa jeung kadaek manusia tapi wehelanan
kapungkur da cananya kapan padahal ku Gusti Allah geus disadiakeun di bareto ngan can kapanggih nungtut ku manusia kacai nangan cai bareto mah keur mandi kata nabi kanggo naheur kanggo taheureun pan ngadadak ka Cikebo marani kadinya da kudu kana mata air wae karerea kadarinya awewe lalaki nepi ka orat pamajikan batu di katempos ya eta mah gede susuna euy cenah sagede bujurna apa da kada malah nu maroro oge bareta mah hayangi singkat luncat cecewok kaji barengkok ai ngisingna mah diluncat ai keokna di barengkok hayang cicing di nu hajat ngarah seubeuh bolokotot baheula mah kitu manusia mikir deui aduh eta awewe geuna baheula ngajak ngajinjing emer ngelek boboko nuhun cai kumaha gegerok sangat tuluy ayeuna mikir da teh kudu dina mata air wae anu nyieun sumur gali anu ngan ukur meureun parabotna teh ukur pacul ringgis emer itu teh jang narikan bisa we ayeuna teh teu kudu ka ditu kabeh teu kapanggih deui pan ayeuna teu kapanggih di kusumungan ukur alatna ngan ukur pacul jeung ringgis suku ieu na ina pan aya urang di kitu kamian naon sumur bor 40 meter ke alat jadi we ayeuna mah dibalik bareta mah keur di imah teh hayang kieu teh lupat kaluar ayeuna mah keur di luar ge hayang kieu lupat ngara situ kadang-kadang anu di luar ge punten bade ngiring ka hampangan ajero heula kan tamu oge kitu nu mawih sakantenan ayeuna dados pada gaduh sadayana cai di bumi sakantenan sing bararesi naon sababna di mana aya tamu pantarawan tunan miring hees di kamar tidur aya nu kitu dara tapi aya nu ngadon bade kahampangan jadi aya nu badak sing bararesi itu kekal panggieun ku tamu da ieu mah tas ngadahar jengkol bau jengkol gitu dah atuh tamu teh meureun apa dah itu kan lebih ke mana wing lebih ke mana lebih ke zaman waktu nah ieu teh da wing geus sila ngobrol baheula keur SDM na renah salakina keur nyaba pamajikanana ngajuru apan ngabejaan teh bareto mah kudu make naon di haokan tina seeng cenah aya bejana itu kapan ayeuna make HP halo pamajikan keur ngajuru bisa kapan urang gitu tos kahartos dacan eta naon HP katinggal ka kuping sorana TV katinggal di kamarna ieu teh cenah jalan sora jalan ke bareto ge nyaritakeun insinyur teh urang tos kahartos aja jawab geus ka hati acan tapi percaya bercandang HP kaping sorana TV katinggal di kamarna percandang henteu percaya ngartos henteu percanten geus aya nu mawi ka alam kubur ge sanajan acan ka ditu lantaran urang kudu percaya diudag ku mana ulah ngadaguan nemrah wae itu dah
urang nyontokeun sing rada loba hiji deui. Bareto eta hayam ting ngenog nepi ka ngenog deui 3 bulan. Leres. Baheula nepi ka meupuskeun ngenog hiji ge bareto mah ku opatan. Disudatan keneh aya jama opatan nepi ka nyempring hayang rada loba di campuran aci. Baheula cek ayeuna lantaran SDM-na sumber daya manusiana tinggi bisa hayam anu ngenog bahan. Aya kitu ayeuna mohon cek barudak ayeuna ada ekeun nog bu opatan ek sakola hiji sewang. Tapi eta hayam ti mimiti titit nepi ka meujeuhna dipencit sabarek bulan baheula. Kana 3 bulan. Tapi ayeuna aya hayam nu kakarago 40 poe bisa dimajeunna di tu aya tukang ilmu Mang Adang Sayyidul Ayam. Tapi lain Sayyidul Ayam poe Jumat junungan poe Sayyidul Ayam kombinasi bahasa Indonesia jeung bahasa Arab. Sayyid dunungan ayam hayam jadi Sayyidul Ayam dunungan hayam. Kumaha pan ayeuna aya hayam anu 40 poe geus majeunna disebut teh ayam potong. Aya nu ngingu hayam potong di dieu. Cenah kitu mun aya cenah Eklarajo hayam sapotong. Aya tapi ngajawab nu ngajawab si muslim cenah. Si muslim. Dia hamet. Mana sudah dagang ayam potong, meli dewek ayam potong. Ayam potong sukuna cenah dewek ngomong. Nah, itu sumber daya. Lamun dibacakeun seueur deui sumber. Tah gitu. Jadi aya sumber daya alam sadiaan Gusti Allah di baheula ge tos kitu ngan kapanggihna kapelah dia nungtut kumaha sumber daya manusiana boro-boro cai anu urang sanajan baheula ge zaman Kangjeng Nabi Adam alaihi salam kawasna mun ayana zaman otakna seperti otak HP mah baheula ge ka payudara teh bisa ngabur. Ngan geuning acan, pedacan aya ge zaman otakna seperti otak Pak Habibie. Kakarek ayeuna Indonesia. Gitu. Dah eta. Teras deui jadi kumaha ayeuna geun eta mah sadiaan Allah mah. Terus yakin kantun sumber daya manusia. Naon sumber daya manusia? Ayeuna teh cenah ku baheula mah kudu dieusian ku iptek. Apa mengadang iptek? Aduh. Netara nguping ki bareto. Atau ulat itu naon kadharanana. Apaan ayam teh bergiji muanya melat-melat deui. Orok gitu deh. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Besi dari mulai hidup salah jang naon eta iptek ilmu pengetahuan dan teknologi jangan gali sumber daya alam nu Gusti Allah ti baheula geus disayogikeun. Iptek. Teras deui teh cukup iptek kumpul sabab lamun jamat tinggi iptek. Tapi kosong imtakna. Naon deui imtak?
mau nanya ke Mang Adang deui. Ka budak eta we naon iftak? Hah? Iman dan takwa. Jadi dina hate manusia teh kudu aya iftek. Ilmu pengetahuan dan teknologi kudu diisi deui naon ku iman dan takwa. Iman percaya ke Allah, takwa turut karena aturan Gusti Allah. Naon sabab? Sabab lamun ngan diisi iftek kumpul, jadi isi imtakna. Wakah ngagunakeun hartana, wakah sahawak-hawakna paduli teuing anak incu teu kabagean, buyut teu kabagean. Sabeak-beakna ngeduk kekayaan alam paduli teuing teu kabagean. Boro-boro kabudak anu incu nu can lahir anu aya keneh oge batur sahirup saumur oge hayang dibeakeun ku sorahna. Dibere satiku hayang dibere sajengka hayang sasiku, dibere sasiku hayang sadeupa, geus dibere sadeupa hayang ngaraw. Lamun diisi ngan ukur tapi lamun numawi lamun teu diisi ku iftek mah sok aya pribahasa, sok aya bahasa kolot. Orang yang pandai akan lebih jahat daripada orang yang bodoh. Artinya jama pinter bakal lebih jahat tibatan jama bodoh. Lamun teu diisi naonna? Lamun teu diisi hatena ku iman jeung takwa. Coba jama bodoh mah sajahat-jahatnya jama bodoh. Muasarua jeung jahatna jama pinter. Nu maling hayang rewek mandan kapanggih ku hansip. Dia kadang-kadang diiring-iring gitu. Malah eta nini bari ngagalek-ngalek ember. Desotkeun, oh iya bangsa teh jeung nini bari ngadegungkeun mamilut. Iya gitu. Tapi ramun anu bangsatna gede, jama pinter. Maling nage naon? Ya. Malah ulah aya nu noya-noya acan di mobil dijaga gelam. Wah juga ya aya. Nah itu. Nah, mun jama diisi ku naon ukul ku iftek bungkul dari isi ku imtak. Nu mau geun eta mah saha imtak mah da kudu dijujuk. Da kudu di hantam bae di kumaha di asog-asog. Komo da ku pemerintah ayeuna bogas aya naon dikdas. Dikdas sabaraha tahu? Ayeuna poho deui. Pendidikan dasar. Baheula ge aya man jaman simkuring keur DSR mah baheula teh disebutna teh KP. Kewajiban belajar lain keluarga berencana baheula mah ngaranna teh KP. Kewajiban belajar ngan ukur dugi KSR kelas genep. Uluy ka beulah dieu aya disebutna teh naon? Aya dikdas. Pendidikan dasar. Geuning sakola ge lagi ayeuna kelasna ge asa teu pati kaharti ku abdi mah. Geura mana mangaemutan ku sadayana. Pan sakola teh aya pendidikan dasar SD dugi ke kelas genep. Teras aya sakola menengah. Menengah pertama, menengah atas. SMP, SMA. Kadituna aya perguruan tinggi, aya dasar, menengah ge aya menengah pertama, aya menengah atas, terus perlu enggak perguruan tinggi. Geus di tingkat dasar, tingkat menengah. Menengah aya pertama, menengah
atas. Aya perguruan tinggi ka ditu disebutna teh kuliah. Tapi eta kelas SD, kelas hiji dugi ke kelas genap. Terus SMP disebutna teh kelas sabaraha? Ayeuna mah kelas 7. SMP kelas 1 teh kelas 7 kok. Ya mah kelas 7 ayeuna mah SMP kelas 1 kelas 7. Dulu kelas 2 kelas 8. Kelas 3 kelas 8. Kelas SMA kelas 1 10. Kelas 2 11. Jadi kelas 12. Ayo pada teman gini gitu. Kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Balik deui. Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Ayeuna beuh hiji kun. Apaan dasar? Aya di tengah aya dasar, aya menengah, aya tapi kelas dihijikeun. Bener tambah pikiran Menteri Agama, Menteri Pendidikan, saya mah teu kapikir ku kuring. Acara itu, yang menanya. Pada abdi geus nanyakeun ka jamaah anu kalau naon mantan kepala sekolah. Naon sababna ieu kelas make dikitu. Kamalikeun teh, dah aki make mikirkeun kitu, cenah kitu. Pada kuring kacawan di sekolah. Pada boga buku daker kelas 1 SMP. Kelas sabaraha, Pak? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 7 itu. Nurutan we tapi ka buku we ya mah nemongkeun kabodohan pada manggawe pada ya mantan kepala sekolah, ya mantan guru, ya mantan mangga pangerangkeun we. Oke, tapi ayeuna mah da pangna kitu teh gede kitu. Kan pedah ku abdi can hartos dengan kelas 1 kumaha lemu. Sekolah dasar kelas 7, sekolah dasar kelas 8, kelas SD kelas 8, SD kelas 12 dari situ. Kuwi kan dikeuna perguruan tinggi. Nah, tah anu dipriogikeun. Kanggo sakola naon tak naon iptek nah sok ayeuna mah sakorakeun ulah ngukur sampeut SMP ulah ngukur sampeut SMA malah boga duit mah nepi ka ditu sok teruskeun ka perguruan tinggi cina jadi sarjana sarerea cina jadi insinyur sarerea cina jadi profesor sarerea oh aduh gampang seperti itu. Data dia oke secara syariat biasa ngakali sumber daya alam gumantung karena SDM nah SDM nah SDM nah sama SMA SDM nah sama muasami cenah aya cenah nyari deukeut sakola keluar SMP kaluar SMP ngojek mengojek we memang sarua pada ngojekna tapi di mana aya kesempatan lowongan kerja anu memerlukan ijazah pan anu kaluaran SMA ada beriman ijazah SD pun eta mau lain parampi ajengankeun ajengan ge pilu budak kuy ge disakolahkeun nepi ka SMA we mah ngan anu dina agama dipentingkeun nyaeta na iman jeung takwa sehingga dina kitab Sulamut Taufik diterangkeun wa yajibu ala abai wa ummahat ta'limu aulad bis sholati wa ahkamiha wa ma wajaba alaihi wa ma yahrum alaihi anu hartosna
wajib ka indung bapa ngawurukan anu jadi budakna bab salat jeung hukum-hukum salat syarat salat pabatalan salat rukun salat papatahan jeung sing biasa ngalaksanakeun dari sebelum balik jeung hukum-hukum anu sejenna anu wajib ka manehanana anu fardu ain salian teh wajib teh ka saha ka indung bapakna lain ka ustad wajib teh ka saha ka indung bapakna terus terang simpuring diajar nawaitu sauma godin dipun biang sanes ti ustad bahkan pun biang teh sanes ustazah jama biasa tapi ngawuru kasimpuring diajar nawaitu sauma godin abdi teh apa malah di papatahan sara mimiti ngeuretan kuku cik di mana heula ngeuretan kuku nu mana heula tuh abdi mah di apa di papatahan di budak da ieu heula ieu ai ditingali teh dina coretna oh nu di papatahan ku indung teh ieu malah diajar babacaan salat diajar maca Quran ku pun bapak teh sanes kiai pun biang sanes ustad pun bapak tukang kai tapi maaf simkuring sanes ngahinakeun ka pun bapak sanes ngahinakeun ka pun biang ngambu justru abdi sangat menghormati ka pun bapak ka pun biang tukang kai sudah mampu mencetak kiai dina simkuring. Nah, atau itu jangan disebut kiai, bahkan disebut bangsa, mending kena disebut kiai. Hayang disebut kiai di Sumedang mah. Ka Ciamis mah, lamun abdi ka Ciamis daya disebut ajengan. Irajang datang, da ujang ieu teh. Irajang datang, itu sugan. Iraha ajengan suping, daya. Tapi di dia alhamdulillah malah pun adi pernah waktu kasupingkan putra pun lagi di pun lagi ayah kan menyebut ajengan ini dia mah nya cenah ini cenah syukur we make sorban we sing gede anu mawi tempuring oge gitu bina tadi aya nyebut ajengan bahkan simkuring ajengan anu dipika serap camat serabeun ka kuring dan ramean siabar kuring malah aya Bupati oge di Sumedang serabeun ku kuring lamun dibuka kopeahana pun listrik. Mari doa kupun bapak yung hirup ek ngumara mah sing pika serabeun batu. Alhamdulillah sim kuring dipika serap. Jadi wihani sim kuring lain ngahinakeun kapun bapak kapun biah justru bahkan itu ngajadikeun beban simkuring pun bapak selaku tukang kayu pun biang selaku ibu rumah tangga tapi mampu mencetak budak anu disebut batur ku kiai itu jadi pemikiran apakah saya mampu mencetak anak cucu menjadi kiai tukang kayu sudah mampu mencetak jadi kiai. Justru mungkin itu pun bapak rupina sadayana sok aya ai inu mah sok bade nyaah dulang ari bapak mah parat nyaah nu mawi sok aya basa kolot mah nyaah ka nyaah inung kanu jadi anak sacanggeum wijen ari ka nyaah anak kanu jadi bapak kan kekanyaan bapak kan jadi anak sacomot muncak gimana duka kumaha hadis nama gitu udah keayangan pedago bahasaan kolot namun dibilang kanyaah inung kanu jadi anak sacanggem wijen
bilangan anak sok sabaraha sasanggup bijen bilang terang bijen sasanggup sekara ratus ari kanyaah bapak kanu jadi anak sacomot muncang terang muncang jik sabaraha sacomot ilu jadi kanyaah indung mah oh bak kanyaah bapak menganti atau seorang indung yang betul. Memang bilangan anak loba tapi lamun ditimang muncang sacomot jeung wijen sacanggeum berat mana nu mawi karaos bisa nusin kuring pesantren bari sakola di sisi kota di sekolah teh hayang ngajaran Bali kakarek 2 minggu Bali kasakal ka pesantren ngukur ganti pakaian ngukur dedahar datang ka imah ai sanggan pun bapak ai supun pun beang teh geura dahar atuh ek dahar ai samun pun bi asawun pun bapak moal betah-betah cicing di kobong dahar di imah atuh simkuring teh balik deui ka kana tetus tah jeurik harita ini teh ka pesantren waktu harita jeurik simkuring ku pedah ku hitung di kita dahar ke bapak di Gongol tapi ayeuna karasa hanya meureunnan wijen teh ieu mah meureun pun bapak mamanoan ibu sieun ge kasih kuring meureunnan naon teh mulawi gitu itulah biasa aja nu mawi we kanu tadi seorang ibu wajib ngawarah kanu janten putra bab salat baca Quran hukum-hukum sholat, baca Quran, dulu fardu ain. Lain ulah nyakolakeun, lain ulah muliakeun, silahkan. Seorang cita-cita orang tua terhadapnya, anak ingin jadi insinyur, anak ingin jadi profesor, silahkan. Sebab itu biasa orang tua menjadi anak menjadi harapan orang tua. Yang kate pokok memang gitu ulah sampai budak budak ngaheulakeun kuliah ari bacaan Quran dan bisa ari bacaan salat can benar dosa indung Pak wajib ka indung bapak mama tahan menjadi sanes ustad ai urang wasap sekarang Pak Ibu Rama orang bapak, seorang ibu, besok mematahan ke putra, bacaan pabudu, bacaan Quran, besok tara, sok satu, untung daekeun eta ustad, bari teu dititipkeun acan, dititip palajar dititip di jalan, aya budak kuring ngaji ka dinya, teu miape we, cukup kitu, ai saya nama, punten panditip ku anak-anak pamwataheun, kitu dah. Ai urang ari nitipkeun domba, ari nitipkeun domba osok ieu. Ada dititipkeun ka batur. Osok ieu dititipkeun cuma geus akang geus ngomong ka Mang Anu, diingu ku maneh teh ku Mang Anu, cuma ka ditu osok kitu tah. Sok dituntun domana ieu titip domba pangimukeun ke lamun anakna hiji setengah sewang, lamun anakna 2 hiji sewang, sok itu dulu ya aya geus aya satau geus aya lilana sok ditanyakeun geus anakan domba teh osok dulu ayeuna domba rek dijual sok mere ka nu nginguna kedah osok jek ari nitipkeun putra ka ustad sok dititipkeun kitu. Tara jadi kumaha hiji non. Dulu ayeuna budak diurus ku ustad. Sok nyebut naon? Sok naroskeun geus pisan naon budak kuring sok tara. Tara 2 non. Dulu di mana aya domba anakan sok di lamun 2 sok sapara sewang. Lamun 3 hiji setengah sewa ari budak dikawinkeun atawa sakolana rek ditulkeun ka ditu Sumedang kota osok merek ka ustad
tilu eno tara untung ustad bahkan eta teh sareret haruskeun ka ustad da kakarek sakali kitu teh aya ngan aya kewajiban orang tua kewajiban seorang suami nu mamatahan bab salat mamatahan adus nu mamatahan bab head sanajan lalaki tarahed suami tarahed tapi awewe nu sakit mah tapi lalaki kudunya bab head lamun teh nyaho lalaki seorang suami teh nyaho bab head awewe teh arab leher teh nyaho kala wajib nanyakeun teh ka salaki gitu nu mawi nu terang head teu kurang dia menaon men nya nu mawi ari kehead lain lalaki ayo urang mah nyebut kehead ka saha ka lalaki kehead kudu nama ka awewe naon sababna beda bareto aya seorang pasang suami istri aya salaki teh keur nyabak geus 2 bulan datang ka imahna penting guru mah gorome aya kabeneran awewena keur head ceuk awewena teh head itu tah eta singnya sok pematahan bab salat sok ngaranna ka urang taraka komoget tatara osok teh ka saha ka ustad dititipkeun ka ustad teh ka ustad pangawatahkeun ku pojok osok tara eta daekeun ustad ngawuruk daekeun pun sudah tinggal wajiban salakina ieu Impuring nya simpuring osok mamatahan ibu-ibu tapi can ngajaran aya nu nitipkeun salakina jajan aya sote kakara sakali pedah pamajikanna teh rada goreng lampah ka salakina pedah wani punyan panyun pedah wani punyan panyun jurak tare jangan pematahan kedun poljo lalunya kasar nya insyaallah nya dina pangaosan teh dina mingguan da sakitu teuing saminggu sakali oge ya mingguan eta pun teh alhamdulillah jangan ayeuna pun bojo teh bagus dengan taat ka salaki bari teh sok jarum coklat mah eta teh itu di ditu eta mah di Amerika ge pan aya urang Sunda urang Jawa aya geuning di Amerika aya Chicago aya California Jawa teh pan di Jawa ge aya Kali Berantas Kali Serayu Kali Somang Walungan aya di Jawa Barat Cileur, Cimuntur, Cipeles di Amerika ya Chicago. Nah, kewajiban itu numawi di murang kali. Ya, insyaallah kajengan anu bade ngurus perangkat sumpi kita barisakan tenang muludan sawur pun adik mah Pak Menudin geus jadi bahasa baku cenah muludan ari asal kata nama meureun tina maulud ceuk udak cantik mah jalma anu dilahirkeun ngan di urang ayeuna lain maulud lain budak jadi muludan hartina teh maksudna teh kumaha mieling karena dilahirkeun anak Kangjeng Nabi eta tos jadi bahasa baku muludna bahasa Arab bahasa Arab aya dana make akhiran dana
bahasa Sunda. Jadi hartina teh muludan rajaban hartina teh naon mieling dimulutkeun Kangjeng Nabi rajaban mieling diisrokeun dimerajkeun Kangjeng Nabi pada bulan Rajab tuh modeunan nah, terus jadi bahasa baku ari tos cek bahasa pasantren mah modeunan geus jadi bahasa istilah pemakaian bahasa ari pemakaian bahasa ulah nyalahkeun pada teu akur jeung asal katana bahasa Sunda ge geuning aya make bahasa Arab make bahasa Indonesia Bapak ngale naik mobil angkot pada lungsur sakumaha pasan teh kiri ai kiri teh bahasa naon bahasa Indonesia artina mah kumaha kudu eureun lain kudu mengkor ka kenca tapi kudu eureun monya jalan-jalan kudu kiri lain tapi kudu eureun eta geus jadi istilah bahkan bahasa nu geus jadi istilah mah aya anu pasalia jeung dina bahasa asal majikan teh geus pagawean teh kumaha nah hek acan teh kumaha bahasa lemesna geus pagawean teh hek acan sana geus sakumaha nyebatna teu asa lamun nyebut acan teh kasar teh bahasa Sunda tapi sok nyebut teh kumaha teu asa lamun di manaan teu acan nya henteu nya acan henteu can jadi kumaha hah teu acan jadi geus gara tapi geus jadi baku eta mah kitu oh ya mabisi aya nu nyusul omongan ari milang sok teh hiji bahasa Indonesia bahasa Sunda milang dulu ka 3 mengadang 1 2 3 eta bahasa Sunda bahasa Indonesia 1 2 3 jam sabaraha ayeuna jam 1 atuh Sunda mah Sunda we atuh jam 1 itu tapi da geus jadi baku disaling-salingkeun gara situ bahasa lemes urang atawa ada kudu ngomong Sunda wae tas di mana aja wangsul di bumi udur tas di rumah sakit pada nunanya bahasa Sunda tas di mana aja dijawab ku bahasa Sunda deui wangsul di rumah sakit ternyebut di bumi panyawat naon getih jangkung geus tong ieu geus bahasa naon eta mah geus bahasa istilah naon darah tinggi gitu kalau ngan ngujantan perkara nu jadi eta naon maksudna muludan ek dijawab ku si puring kahiji menandakan menumbuhkan rasa cinta terhadap Rasul kedua menambahkan rasa cinta katilu menandakan rasa cinta supaya cinta terhadap Rasul dan bukan cinta sudah ngupingkeun sejarah Kangjeng Rasul perjuangan anak sifatna akhlakna
Teras we sugan we cinta teras terhadap Rasul. Ayeuna nu tos cinta. Ya cinta ka Rasul sakinta sugan we tos muludan mah. Jadi kumaha? Jadi sakiku. Jadi eta mah menambahkan rasa cinta. Geus tinggi cintana tapi hanteu we muludan menandakan rasa cinta. Oke, tapi singkang ingat. Hiji naon? Menumbuhkan rasa cinta. 2. Menambahkan rasa cinta. Katilu menandakan rasa. Tumbuh, tambah, tanda. Nu jadi patarosa. Tos dugi ka mana? Urang unggal bulan mulud sok muludan, ulang bulan Rajab sok muludan. Terus dugi ka mana? Cinta urang terhadap Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.